gaya we elit, ari ekonomi sulit, utangna pabelit, ari omongan saluhur langit, tempo ditagih, pura-pura sakit, saka deui atuh, lain si eta mah, si eta, baledageun. Karana ge jelema zaman ayeuna, manehna nu nyeri, manehna nu ngarasa tersakiti, kurang mengimbangi kelakuanna, kurang kalahkah dituding pelaku utamana. Beledageun. Urang mah teu dendam, tapi urang mah inget naon wae anu pernah dilakukeun ku maneh ka urang. Beledageun. Dengekeun ontohod, ulah nyebutkeun awewe zaman ayeuna mah marurah, anu geulis oge beunang ditawar. Yeuh, samurah-murahna awewe, murah keneh lalaki nu kos maneh nu kono, baik di paraban ku awewe, daek nginjem duit awewe dengan modal pinjam dulu. Yeuh, maneh teh lalaki, ditakdirkeun teh lain dek ngemis, tapi nganapkahi di mana harga diri maneh atuh ari kitu mah ontohod. Bener teu? Baledageun. Miskin dipoyo, beunghar jadi omong, nganggur diledek. Tempo hirup bahagia disirikan, hirup balangsak komo deui ieu ditarikkan. Lamun urang keur hirup senang, loba nu daratang ka ieu. Deui lamun loba duit, batur oge nganggap dulur. Tah kitu kahirupan di alam dunya mah. Bener teu? Baledageun. Dengekeun kardun, ngaranna ge awewe. Awewe mah lamun geus kurang rasiko, kurang sagalana, tong boroning jelema, jurig oge kurang sasajen mah beda. Ayeuna urang oge lamun geus eueuh embutna nempok kuntilanak seserian ge ku aing mah ditampiling. Baledageun. Aku suka kamu apa adanya, tidak perlu pakai skincare, tidak pakai skincare pun kamu tetap cantik. Wajub. Bohong. Angger tempo jalan-jalan jeung pamajikan mah nempo anu bening, anu glowing, anu langsing, matana melotot. Tong protes. Tak. Baledageun. Keur nyindirnya, pingkeun deui lamun deuk nyindir omat make ngaran. Piraku jagoan kos didinya nyindir teu make ngaran. Baledageun. Yeuh, wajar aing mah disebutkeun gembrot, mucitreuk, hideung, goreng patut. Da aing mah nu dipikirkeun age eusi beuteung. Beda jeung batur. Batur mah hayangna katempo glowing, shining, langsing. Aing mah dina pikirangan saukur hayang loba duit. Sakitu teh aing. Baledageun. Dengekeun Nurmi, ulah sok diambil pusing ku omongan batur mah. Da ngaranna ge jelema. Jelema mah eueuh nu sampurna. Tong boroning jelema hirup diomongkeun. Jelema anu geus paeh wae kadang-kadang diomongkeun. Bener teu? Baledageun. Yeuh, heureui mah meunang, tapi ulah mawa kana fisik batur. Edeuk goreng patut, edeuk hideung, edeuk bibirna kasar, keun bae. Otak boleh receh, tapi attitude kudu berlian. Bener teu? Baledageun.